Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel Zeno Irawan. Terima kasih pada yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, share, comment, and subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ini dia orang sadaya badai nampilkan drama Sunda anu judulna Kabayan Halaman Palsu. Nepangkeun namian Abdi Dikri berperan sebagai Kabayan. Tepangkeun nami Abdi Daris berperan sebagai Ucup. Tepangkeun nami Abdi Salatasya Putri berperan sebagai warga dan Hitam. Tepangkeun nami Abdi Badli berperan sebagai Jokowi. Tepangkeun nami Abdi Lutfi sebagai penghulu. Tepangkeun nami Abdi Nanda sebagai Bapak Ibu. Tepangkeun nami Abdi Sadis berperan sebagai Emak Hitam. Tepangkeun nami Abdi Alira perankeun sebagai Siti. Dina hiji poe aya saurang jajaka anu ngaranna Kabayan keur anteng di kebon bari maenkeun suling. Ujug-ujug dina takabogohna Hitem timbul dina otak si Kabayan nepungan si Hitem. Aduh, nah hanya jadi kepikiran si Hitam. Di mananya si Hitam ayeuna? Ujug-ujug Ucup datang ngadeukeutan Kabayan. Malah bagaimana eta kepikiran sih? Kurang pemikiran si Hitam euy. Si Hitam di mananya ayeuna? Saya tuh di kota. Malah sampai keceplosan. Cuk saha si Hitam aya di kota? Tekan kok abdi ngomong. Ayeuna mana tuh ih mana mah kitu we ka urang teh, mana teh best friend urang lain. Best friend naon sih? Mana teh apa? Mana makan sepai. Ari best friend teh nyaeta ai best artinya terbaik, ai friend mah babaturan. Jadi mun dijikeun mah terbaik babaturan kitu cuk. Tengah hati, ayo kamu sebaik naon sih? Serah tuh ngerti. Ayeuna mah carita geus sih tengah di mana. Urang akal masih tentang aya di kota Unggul. Mun aya nyawa langsung mah, nyawa langsung ke bapana. Oke lah lamun gitu mah. Cuk atuh lah urang mah bukan si Hitam. Tuk indit ka imah kolot Hitem. Assalamualaikum. 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 Pananya bukan sih? Waalaikumsalam. Ari manehna naman ngetok urang nyeri Aisyah. Oh, kamu orang pada tekah aja. Nah, ari maneh teh eta teh calon mertua urang. Ada tekah aja. Pak, itu bari kemarin pamit Hitam aya di mananya? Kumahanya? Bapak terang ke alamatna Hitam? Terang mah terang, tapi nyantos lah tuh bapak nyerah gelar. Teu lila, bapana Hitem kaluar deui jeung mere alamat imah Hitem kasih Kabayan. Tuluy Kabayan jeung Ucup nempo alamatna. Kela gerak, masa saya pernah ningali alamat ini kota mah. Baiklah, tempat doli nu penting orang bisa lapang ke si Hitam. Nah, geus satu isu kan. Antar ulang aja. Nah, ka kota yang si Hitam. Olah tuh. Isukna Kabayan jeung Ucup indit ka kota neangan Hitem ku cara naik angkot di kampungna. Nepi ka akhirna si Kabayan nepi ka hiji pakampungan gede di kota. Kiri. Iya bang. Kalau bisa nih mah teh. Geus lah, buru tong-tong pelaksanaan mana? Cok, kayaknya kagak mau lewat. Kabeneran datang salah seorang warga eta ka pakampungan. Maaf, kalian mencari siapa ya? Kalian kelihatannya seperti kebingungan. Oh, iya teh, saya lagi mencari alamat ini. Katanya apa tuh alamat yo? Hah? Ini mah kan alamat di daerah kota Bogor. Kalau ini di Jakarta, Mas. Ucup jeung Kabayan oge ngagoro-goroas. Apa? Kumaha aku urang jauh-jauh datang ka dieu. Ai si Hitam sebenarnya gimana sih?
Memangnya itu siapa ya? Ada fotonya gak? Ini teh ada. Ini kelihatannya orang kurang sadar diri ya? Emang teh, karena katanya. Nah, di mana ini tong sok itu teh calon istri urang. Tapi saya pernah lihat, tapi di mana ya? Lupa saya. Oh, nyatu satu teh nonya. Ya sami-sami, semoga menang ya alamatnya. Amin teh, amin. Ya. Ayo orang mau balik alamat nanti palsu. Orang baru. Akhirna aranjeuna idik ka terminal bari ngalakukan alamat palsu. Dalila didinya aranjeuna karasa lapan. Kesana kemari membawa alamat tengger. Aduh ya, betulan syukur bukan. Oh, orang di sarua. Emangnya yang unggul? Yang satu orang peliharaan batu. Oh, udah kumaha ditagihan pas-pasan jam balik yang unggul. Ujug-ujug aya angin nu mawa ondangan. Aduh, ieu. Rezeki nongkrong. Hah, rezeki nongkrong. Nah, yang mana? Kurang datang baik kau yang iya, udah gratis dan gratis. Anjok karena undang. Saya nikahkan. Saudara Jokowi dengan saudara Iten dengan mas kawin tersebut. Saya terima nikahnya Iten tentu dengan mas kawin tersebut bayar ngutang. Sah. Salah. Itong. Kak, kabarnya dari mana dia? Gimana kapan si Itong? Nah, si Itong terus kawin. Ujung-ujung sih kabarnya. Ya bae, emang situ punya hak sadar diri dong, mana teh pangedulan cocok di situ mah mikir atau mikir mana teh boga pikir apa sih? Oh, jadi dia teh ngena orang. Menurut lo bagus lah kalau situ sadar. Dan dia siapa kamu? Sah, itu teman kita waktu di kampung. Kebayang dan lucu pun balik ke kampung. Cek dulu kan, sak ya. Tuh ya. Terkira